Hahaha, mereka wani si buntung tegeling. Awas, cekarna bari sebrut bari narajang make jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Sangkaan karena Andi bakal ngegunakeun deui jurus anu tadi. Nalika pereupna nyewuk rek ngadagor cukang irung, Andi gentak nyerongkeun badana ka katuhu bari des. Leungeun kancana dipake ngagentus pigelang karna. Bareng jeung eta Andi nyerepengkeun kadua leungeunna sarta turna nyorot sasrek ngebeset dada dina gerakan merak ngibing. Pereup Andi maksudna rek dipake meupeuh pueuh ceulik karna anu geus nyampeuk. Ngarasa aya angin anu nebak kana sirahna. Lep karna ngalelepkeun sirahna dina jurus sero nyusup. Bret, leungeun katuh Andi dipaki sajuk ku jurus jeung ngangsolkeun suku katuhuna dua lengkah. Siku karna nyeuh ti handap rek ngadagor gado, tapi sakitu mah Andi surti kana bahaya. Gentak nungkupkeun dampaleungeun ka katuhu, tapi harita mah Andi katipu oge gerakan karna. Dampaleungeun kencak karna ngadius dina jurus gurame ngabinti sarta teu antap peurah deui. Juprot ngahanca paripisan. Teu wudu Andi ngagero oge. Karasa pisan peureusna nepi ka cipanana langsung ngucur. Waktu karena rek nyusul tepus ku tenggelan ujungan ngan kilap. Andi muterkeun awakna 180 derajat dina jurus panggamuy. Cok Andi nyaho-nyaho geus aya di tukangan. Sakilat nimpukeun leungeun kencana maksudna rek dipake mapeg puluh, tapi karena teu eleh ranjingeus. Bari malikeun badana leungeun katuhuna dipake mapag des cek karena kabawa ku tanaga sarta leungeunna karasa komper. Ningali kaayaan kitu Andi teu mieun kesempetan. Bari luncat saibas dada narajang make jurus landak nobos gunung bari ngakurowo. Pereup Andi nyuruntul acan budung karena ngagentak ngejat tina jurus celer kasaatan. Bener, harita mah karena ngaku kana kahebatan Andi anu dina nyerangna estuning ngombinasikeun segala jurus anu hese pisan ditebak. Ya bener bandel sia teh karena cek Andi bari narajang deui make jurus nembrag jagat. Bari ngalayang saibas dada leungeun katuhu nyuruntul diharup sedengkeun leungeun kencana geus siap keur nyusul tepus. Tuurna nyorotos rek ngabentur dada lawan. Jurus andalan Bahrawi anu kacida hebatna. Tapi karena jurus ieu mah sabab pernah digunakan ku Bahrawi waktu harita padunglung. Keur mah manehna saneungnang meunang panggemleng ti sababaraha guru. Komo deui ilmu anu diwariskeun ti Bah Jagur anu pinuh ku ilmu kawadukan sarta kadugalan. Sakilat karena ngalapkeun awakna dina jurus sero nyusup. Geus kitu ngaparengkal ka tukangan Andi bari langsung ngagunakeun jurus gugur gunung. Ngahantem bobokong Andi anu harita mah ngalayang anu akibatna kasida pisan hebatna. Andi nepi ka nyadorot, tapi lain deui matak lewasna da dina labuhna teh datangna ajeg sarta bari langsung yang hareup ka karna. Memang harita Andi keuat ngagunakeun jurus cak-cak murag warisan ti pamardaka. Nyetar sia anu nyaksian kejadian kitu teh nepi ka ngajerit.
sarta bari dek lompat mulu Andi, tapi barang ningali Andi geus ajeg deui. Manehna kacida bungahna. Anu keur di jero imah di jansa lain deui, reuasna ngadengil di luar aya anu raribut. Gentak kabehanana muru. Barang breh teh kabe oge eueuh nu teu kaget. Leuwih-leuwih Barowi saeutik oge manehna teu kapalingan. Geuning eta nyamperkeun sorangan makhluk teh rek sator nyawa meureun nya euy. Cek Barowi bari nyakakak. Montong loba pamatuk Barowi majedog. Hoream aing diributan sing silaing. Bongan silaing teu beda jeung hayam lisung. Sok kabur ti pakalangan. Gugur deui we sing bener tah. Si Jaka oge lumayan pangabisana mah. Ceuk Andi ngelehkeun Barowi bari muji karna. Urang ajar sia murid murtad, cek Barowi. Bari nyarenteng siga nu heueuh aya kawani. Kitu teh, kitu sote pedah we. Hareupeun karna da ari dina jero hatena mah kecing. Sauk bahwa Barowi jeung wigena maju rek ngarepuk. Ngan Ki Jandra anu henteu teh manehna mah bingung. Komo deui mireungeun nyitar sia aya dina tukangeun anakna. Eun nyitar sia aya di tukangeun anakna. Da geus puguh Andi memang ngebelaan anakna nu rek digunasika ku Karna. Harita teh waktu Karna datang ka imana manehna ningali nyitar sia. Manehna langsung minta ka Ki Jandra. Ari Ki Jandra teu bisa kukumaha da puguh geus jadi patalukan. Sanajan hatena mah teu mikeun lamun anakna dibikeun ka Karna anu tabeat jeung jauh pisan jeung Andi. Ari nyitar sia waktu Karna teh rek kurang ajar. Manehna oge ngalawan ngan kitu keur mah pangawakan awewe katuruk pangabisana jauh. Aya dina sanapeun Karna. Dina ngalawana oge eueuh hartina. Bisa kumaheun lamun seug Andi teu mampu ngalawan Karna. Geus tangtu meureun kadituna teh anakna jadi korban oge. Leheung lamun bener kumaha lamun ngan saukur dijieun kaheureuyan. Kitu garentes hate Ki Jandra. Let manehna ka Andi anu kaayana teu regrog, let deui ka nyitar sia nu aya di tukangeunana. Ki Jandra nyeredet hatena mireung nyitar sia ngadon micen beungeut. Geus kabaca ku manehna lamun nyitar sia teh ngarasa ditengtenganan ku nu jadi bapa. Diparabkeun sina digadabah ku makhluk durjana. Rek kumaha petasi lain Gundung? Cek Wigena anu masih boga rasa penasaran sabab pernah dibupurak waktu ditutugan. Bau Wigena sok maju kabeh sakalian cek Andi. Moal rek di ngejat sanajan satunyang beas. Komo yang harapan cecebolan model silaing mah moal disangguan. Andi anu geus kilig hatena teu ieu ngebehkeun rasa kagimir. Teu jadi hariwang sok sanajan kudu ngalaman ngababatang. Ari keur ngebela beneran mah. Gede sumut sia butung. Ari urang pebekeun tah babangus teh Barowi hohoa. Teu eleh kuwi geuna. Siga nu heueuh ayeuna we silai pehul wani babacot geningan teu lah masih ngadon kabur. Cek ayeung ge ngajedog we hayam muruk mah. Ku guru deui angguran mata kajak si Jaka. Pok-pokan Andi kalenge mata krungsep tapi waktu
senggengen narajang karena kaburu ngomong teu hade ngarepok keun wae si buntung mah bagian kuring caricing we jebolan mah cek karena bari mere isyarat sangkan marundur saksian we pacandra anu unggul tangtu bisa pimilik nyitar sia pokna bari ngareret kaki jandra kani kumaha tukang nyitar sia ngalengis mang hariwanggeun sok sieun Andi ngalaman asor tenang itar pasrahkeun we ka Maha Kawasa urang mah teu daya teu upaya sabab nyawa mah lain urusan manusia. Kang Andi ridho lamun kudu ngebabatang dina ngebelaan bebeneran ngebelaan itar. Andi ngomong tatagna sorot matana seukeut netep si Jakalara alias karena anu harita geus saya garek narajang entong loba babacang buntung angguran tarima ieu ditungkusan ujung kulon teu karena bari serep saat bedogna sebrut bae narajang dinagerakan ku lecer muing congo bedogna mubeng lir matabor anu katempona jadi mangpuluh-puluh congo bedog pugu we mata kaget pikeun Andi mah serpet bae manehna malugas bedogna jurus kolecer karena terus nyuruntuh rek ngacak-ngacak awakna ngalih ka sisi itar cek Anli bari panonna mah seukeut nitenan congo bedog lawan rada sabera oge ningali kitu mah Andi ukur bisa mulur bari mikir kumaha carana ngalawan gerakan lawan anu sakitu cepetna teu lila Andi inget kana jurus panggamui teu talangke deui ngeukeundak ngajorelat ka tukangan karena bari nyabetkeun bedogna tapi hampir we bae manehna ngalaman bobor karahuyuan sabab lah kalawan teu disangka karena malikeun badana tang bedog Andi dipakis nepi ka nimbulkeun bulicak kembang bulicakna kembang seuneu dina bentrokna dua bedog Andi lain deui ruasna lantaran bedogna katarik ku hiji kekuatan anu manehna ngabalukarkeun manehna ti jongkok lamun teu buru-buru dilepaskeun mah bedogna sarta terus ngajauh ka tukang pikeun nyalametkeun dirina montong ngejat sia buntung cek karena bari terus nyedak Andi tenembalan manehna ukur mencong gerakan lawan bari terus mulur bingung kumaha ngalawana keur mah kaluasna oge tecan leler mikiran jaga ayamu anu pernah ditampak di Pamardaka brai inget kana jurus ulin madi anu can pernah digunakeun ku kituna sap nyebut siku-sikuna pikeun nyoba ngabendung bedog lawan ku gerakan anu saterusna rek disusul ku tenggelan kedetna waktu bedog karena nyuruntul sakilap Andi ngepedung ku siku-sikuna di barengan ku tanaga simpenana bedog karena bentrok ting gerakan capiturang bareng jenga heunggeuna bedog karena anu kuku katahan ku siku-siku sakilat leungeun buntungang heat tina gerakan kedet hasilna luar biasa ari dek leungeun kana dihaca anu cerepek kana cerete sarta ngajuau bari bedogna leupas Andi saeutik oge teu miceun kesempatan hiuk leungeun buntungna dius kana gaduh karena jebrol karena langsung ngomong bari nungkup gadona lantaran karasa lieur di babuku besi lir ibarat di babuku besi blak wae manehna nang halak tapi kangaranan anu geus dieusian ajian batu karang
karena langsung ngarejat sarta sepuh narajang menggunakan jurus badak cea. Andi kaget oge ningali kekuatan lawan gentak manehna nyerong ka katuhu bari ngababuk leungeun. Tapi dampa leungeun katuhu nu mangrupakeun cula badak teh rek ditakis sakilat nu lawit ka handap sedengkeun leungeun kenca dina gerak kenca dinoktok teh rek nobros dada. Geus kitu leungeun Andi tadi mulawit ka handap ngakedu kana iga burung kedu. Andi ngarasa iga burungna asa remuk sabot kitu karena sakilat ngirimkeun tenggelanana. Tapi Andi masih kaburu nakiskeun leungeun kencana. Kabeh anu ningalinya angka yen poe eta mah Andi pasti roboh. Lumpuh Andi. Sekarna bari ngaheap deus tangeulan ujungna bentrok jeung leungeun kenca Andi anu baru karena Andi ngarempeyek. Taneuh anu ditincak karasa ingeung leungeun kencana karasa komper sarta teu bisa digerakkeun. Ku kituna gentak Andi ngalabuhkeun awakna dina gerakan heulang kelaprak. Bari langsung ngababadkeun leungeun katuhuna kana bitis lawan dina gerakan leled samak. Baru karena kudu ngajaweul pikeun nyalametkeun sukuna. Sajorelat Andi hudang bari nyamberkeun bedogna. Satungtung leungeun puntungna can bisa digerakkeun kapaksa manehna kudu ngagunakeun bedog. Hiu Andi miheulan narajang ku bedogna dina jurusan gelap ngampar sanajan kaget ku gerakan lawan nu sakitu hebatna anu dina narajangna teh mululo ku sabetan bedog anu dikombinasikeun jeung jurusan turi wajid ajaran Timan Tasim. Karena masih sempat hoho pek Andi kaula moal ngagunakeun pakarang cuk Andi bari gentak ngagunakeun jurus pucuk awi katebakan puguh we bedog Andi ukur huakyu nyebetan tempat kosong. Andi anu memang tibu budak pantang eleh sajeroning kitu teh manehna mikir neangan kalemahan lawan. Dilali lama kapanggih oge nya eta dina ngawangun gerakan pucuk awi katebakain teh ukur awakna hungkul anu gerak sedeungeut sukuna mah tetep teu robah ukur ngageser saeutik. Geus kitu mah Andi sakilat ngaragakeun awakna bari ngaheumbatkeun bedogna kana babajik lawan dina jurus leleng samak. Hiu jelas seseukeut bedogna ngahanca buah bitis karena kontan ngajaweul bari sukuna merengkel. Andi lain deui kagetna mireungeun suku lawan siga anu teu cecea bocel daya getih nu ngecelak padahal si idik tadi teh ngadekna nongol pisan kana bitis lawan. Anu leuwih mata kaget eta bedog anu geuli cepeng oge nepi kalesot tina perahna teu beda jauh nu dijadikeun kana kanu batu karang. Ukur calanana we nu sarangsak nyerina mah tetep we karasa karena nepi ka muringis oge ku kituna mah. Karena kacida nafsuna mireungeun gerakan kolecerna bisa digagalkeun kalawan teu miceun kesempatan ka Andi anu keur olohok sebrut we narajang dina jurus pecat nyawa warisan Ki Mursid anu jadi akina. Leungeun kencang ngangkang dikombinasikeun jeung tenggelan ujungan rek ngagebuk punuk sedengkeun ramo leungeunna katuhu geus nyorotos dina gerakan Cali noktok lek dobros ganggerong. Andi gendak ngalelepkeun awakna bari nakiskeun leungeun katuhuna anu ayeuna mah geus teu nyepengan bedog sedengkeun leungeun kencana anu geus pulih deui siap ngagedor dada lawan sarta maksudna mah rek ngagilap kagigir anahnya kal leuir teuing. Memang ramo leungeun lawanna mah rek nobros ganggerong
bisa ditakis, tapi lawan nu kenca leungeun nu kenca dina tenggelan ujungan geus teu bisa disingkahan. Keciret satakerna kana tak Andi. Bareng jeung eta leungeun buntung Andi dina kakuatan tanaga sapinuhna teu kaambuh deui ka habak kana hulu angeun kana sedengkeun leungeun katuhu Andi ngajak meret kana beuteung Andi dina gerakan cakar heulang. Anu balukarna pikeun duanana kacina hebatna. Lamun karna mah maceblak katukangan sarta tuluy ugolok-kokan ngutakeun getih hirup. Sedengkeun Andi mah nepi ka ngarempai sarta panonna kuria benceulik baik sarua ngutakeun getih. Robah Rowi jeung nu sejena maraju rek ngaraponan Andi. Anu geus teu walakaya tapi orokaya Nyi Tarsia anu ti tadi teu jauh di Andi kentaknya merbedog karena nu ngagoler. Terus ngajaga bari malangkeun bedogna dina hareupeun Andi. Anu masih babalongkengan ngutakeun getih. Tegablek kaera. Heh. Tegablek kaera. Rajeun teh wani nu geus teu walakaya. Hingga wani ngaganggu buukna. Salamar getina satetes ulah sambat kaniaya. Hingga Nyi Tarsia tandang semu ngancam atuh puguh we Rowi jeung nu sejenna ngarempon lain sieun ku Nyi Tarsia tapi ngaragangan Ki Janta. Mah mungkin cicing Ki Janta oge lamun seug anakna dikarepuk anu tungtungna anak buahna oge pasti baris bebela kanggo jadi gegedugna. Keur kitu karena nyarita bari setengah homargung. Antep si Andi mah jangan kaula antep bro deui karena teh nambru bari ngutahkeun deui getih. Atuh gancang diboro ku Ki Janta saterusna dibawa asup ka jero imah. Padahal mah podaran we tah si karna teh tegeus teu walakaya ieu. Marame atuh ari kitu mah dek. Bahrowi katut wigena oge nuturkeun tetulus rek ngaraponan Andi teh. Kani naon anu karaos Kang? Nyi Tarsia geuwat muru Andi nyaritana pegat-pegat bari si panonna murubut ngarasa watir ningali kaayanan buah hate nepi ka kituna. Itar awak Kang Andi asarmu. Andi ngejawabna bari kumargung prae panonna beunta netep Nyi Tarsia nu keur nyangkeh sirahna. Itar suara Andi meh teu kadenge. Keur kitu krunyung Ki Janta nyemperkeun terus nitah balik ka Nyi Tarsia. Mimitian nama Nyi Tarsia mungeun sabab ngarasa hariwang. Tapi akhirna mah nurut oge. Ku dipaksa bari digusur bari lempangna teu weleh ngareret ka Andi bari si panonna teu murubut teu eureun-eureun. Andi geus rada jag-jag mah geuwat ngaleos. Maksudna rek terus balik ka Cipancar. Waktosna pamiarsa sadayana cagugi ka dieu dongeng Sunarsi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.